Arek naros abdi ka Kang Haji. Ari Kang Haji mah pengalaman tos jero panginten. Nah, kunaon ai nu maos di kana sapekarkeun. Sadna kasapekarkeun nu maot. Dauh di itu non dikasep non anu ade kana sapekarkeun mah. Eueuh nya. Oh, atuh berenang da kumaha asupna. Di kamanakeun atuh eta nu maosna. Maksudnya lain kana sapekarkeun baeun ente mah diumumkeun dina sapeker kitu. Oh, eta teh. Tah geus maot teh dibawa ka mana deui? Hayangna ka manakeun ente? Naon? Hayangna Heuh eta nu maot teh dibawa ka mana deui? nyambeurna di Pulasara we kuno hariru. Balik deui moal eta nu maot. Teh nya tah tanyakeun lah nya. Da kieu ji sabenerna mah mentak nyaket abdi ka adinya pan pengalaman jero dirinya teh. Jero da aing kali sumur wae. Teh nu maot teh mun bakali kunaon teh teh? Berarti betah pun. Arek ente maot ayeuna. Betahna aya naon di ditu? Sigana teh bade tekenyohan sigana teh. Aya nu bararung kaon. Aya sigana teh. Almurna nya nu bulu kumuut, bulu kanyere. Nya naon we bulu kumuut teh pangjapati meureunna nya. Lain aya enda ka mana pikiran naon? Ka mana pikiran Di lain maksudna teh kamari teh kieu nya ye kunaon jadi di runghan haji teh.